Pahlawan Mo Paberangan, karya Irfan Mulyadi. Rebun-rebun kene, manehna geus sagedang dan salat subuh ngahaja teka masjid, da sieun ka panderian menang nomor jang antrian. Memejung indit, sareret, manehna netep potret heubeul nu ngagantung dina dinding. 10 nonoman gagah nyalagrang pakarang perang, 63 tahun ka tukang. Teu jauh kantor taspen teh, teu sakilo-kilo acan, ngan nyaeta dina saban tanggal gajihan, pangsiunan veteran masuk datang pa isuk-isuk, sok sanajan kantor nama dibuka jam 8-an. Sajajalan, katingali lempangna ingked-ingkedan, ngalengka semu nu rusuh, muru waktu rek ngantri nasib, merangan hirup jaman kiwari.